Bade. Wah, tekedah. Nah, Tekedah abi rusuh bade ka bumi heula. oh, mohon atuh. Enggak. Cinta yang berarti bahwa Siapa kunaon? aku lagi sedang berbunga-bunga dong. Bunga-bunga. Ya, Naon? aing hayang kawin deui. Lah. Sing ingat kana umur atuh. Jis, Nah, ka mana? kaditu hekulin. Itu indung mana ka mana? Ka mana, Jis? Hekulin. Tadi kan jeung jajan. Jika kamang mah. Di mana? Iya mah anu merean duit si Mang Jack. Jajan. Si Mang Jack. Heeh. Halo sayang. Hey. Halo Aa. Oh, eta calonna teh. Anjing, kasep keneh aing, bah. Tapi dia bawa mobil sih Dari anjing. warung. Pengen genan milih Oh, itu. udah beli cuma apa bawa tuh? mobil. Tapi Ayang bunga tuh teh, juga kuya. tempe. Kasep aing. Ya, siga siluman tulak panto. Ya aing atuh. Kasep aing atuh. Kasep keneh kurang atuh. Kasep aing geus sia. Kasep aing atuh geus Kasep aing. Kasep aing. Tunggu atuh, jauh atuh. Kasep aing. Kasep aing. Apa itu Kasep aing. Gitu itu Daripada jalma itu sok. Kasep aing. Kasep aing lah nu puguh. Kasep aing atuh. Aing. 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 Cek aing. Aduh, eta bebengetan juga cilok gitu aing ngerebutkeun. Ayo si ayang si Cilok, cilok. 2, 3, let's go! Clap, clap, clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Bunga mawar merah, satu tanda cinta. Anet. Aing. Yang berarti bahwa ku cinta. Ayo si bebek. Ini samperin. Teteh, dari mana teh? Habis dari sana, A. Dari warung? Ya, Habis beli naon? beli tarasi tapi enggak ada. Tarasi mah sesah meureun di warung mah di dinya mah tara aya. Jadi Pas lengok. ke pasar we tuh, bade diantar ke pasar. Tekening. Bili badenya. Teuing. Bade kalau tuh misalkan eta ge dipangyandakeun ka bumi aya tarasi mah. Wow, Habis sok Mas. nyambal terasi. Bade. Wah, tekedah. Nah. Tekedah abi rusuh bade ka bumi heula. Oh, mohon atuh. Enggak. Ayo, Enggak mau. Teh ayo. Bisa atur ieu teh. Urusan sasaha. Bunga mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bahwa Siapa kunaon? aku lagi sedang berbunga-bunga dong. Bunga-bunga. Ya, Naon? aing hayang kawin deui. Lah, sing ingat kana umur atuh. Aing mah geus aki-aki ge geus gablek pamajikan ge. Aing mah masih keneh darah muda ingin kawin lagi. Hidup nyandung. Lah, atuh darah muda ge atuh sing mikir we kana umur atuh bah. Sakitu umur geus kolot kitu. Pupurian atuh nu uing budak ngora. Besok molohok ai kana kitu mah. Eta saha? Ada. Bagian aing atuh. Bagian aing nu kitu mah. Aing heula sia teh. Aing heula kumaha panatuing ge hayang bah lah. Aing mah geus minta izin ke pamajikan aing. Balong kamari anu 2 hektar. Balong aing disangka ku batu mas itu padahal eta balong aing dijual ku aing kamari 200 juta tah. Lagi dipake naon? Pake kawin ku aing geus izin ke pamajikan aing. Aduh, aing mah ieu mah. Atuh aing teh beak deui we, atuh eta mah bagian aing, bah. Atuh aing teh geus kasem-sem aing teh ka awewe eta teh. Ku aing teh geus diidam-idamkan, bah, awewe eta teh. Sia mah jangan deui nu lain. Eta mah aduh aing cocok. Apaan keur dideuketan ku aing, bah, eta teh? Nah, kumaha yang andelin kumaha atuh? Geus kieu aing bersaing secara sehat jeung aing aya. Dar sok tepi ka mana wae genan. Pokona mah eta mah nu milik aing we pokona mah. Main dukun ek main naon ge sok. Sok. Anu daekeun. Coang buktikeun heuh. Sok, pokona mah eta kudu jadi milik aing tah yang nyaho aing mah. Ya. Paheula-heula jeung aing sok. Sok aing mah, da geus puguh-puguheun ieu ka aing. Unggal poe ge aing sok chattingan wae. Aji.
Balasan aku mah. Ya gitu we alus respon agenan lah. Aing teh atuh. Jis. Nah, Ka mana? kali itu Herkulin. Itu indung mana ka mana? Ka mana Jis? Herkulin. Tadi kan jeung jajan. Jika kamang mah. Kala Jis. Ya. Salamkeun. Ya, ka indung mana ti Mang Jack gitu Nya. Jis. Ieu teh Mang Ade. Jis. Mang na ieu 12.000. Mending kena ieu calon bapak urang. Iya dong, ceselat. Anak lagi geus milih aing Oh, teh. 40.000 atuh. Yuk salamkeun ka si mama. Ya. Tapi duit mah moal ngajaminan naon? Duit mah nu penting mah kan hate perasaan indungna ka urang. Aya anakna mah gampang bisa nuturkeun. Beli heula hate anakna, indungna nuturkeun kumaha anakna. Sok sia adu politik jeung aing. Sok. Untuk mendapatkan seorang janda muda. Pokokna mah ku aing kudu beunang ya ayeuna mah. Aing geus sampeurkeun. Ayo. Pokokna mah kudu jadi milik urang, pokokna mah teh hayang apal aing. Sok. Nah, Nah, sih pipiluan wae. budak nage ngadukung aing. Aing pasti pemenangna. Indungna milih kawing. Heh, aing teu percaya. Buktikeun. Di mana? Iya mah anu merean duit si Mang Jack. Jajan. Si Mang Jack. Heeh. Nah, geningan merean duit. Merebutkeun emak cenah mak. Nam balik nam. Kita ribut ya si Abah. Oh, hayang menangkeun emak cenah mak. Naon parebut? Oh. Ih. Liur. Pokona mah aing mah geus Aji di mana? Ma ya ma anu nimerean duit ka Ajis teh mak bager sama salah dan aki-aki ge. Ajis tadi jajan sabaraha Ajis? 50. 50 tampihan deui tah. Jeung jajannya. Jik bisa bade jajan mah segala Tah jik. mah ayeuna mah wing mah milih nu ieu ya mak. Nu gendut nu karena beureum make topi deh. Naon ieu teh Ajis? Ieu merebutkeun emak cenah. Hayang geulis nah. Ya, mamahnya geus boga pilihan sorangan. aing geus pilihana. Ya aing pasti urang lah. Aing atuh. Ya pasti urang lah. Pap, lain. Oh, wah di antara maraneh mah teu kapake. Kuring atut Ya, kabeh mak. pilihan mamah ganteng, bunghar, Pakai sepatu. Pakai sepatu. pakai sepatu, Kasep. kasep jelas, eleh maneh mah jauh. Pisan. Pisan, Mak. bagaikan langit dan bumi. Aduh. Atuh Abi Ha, kumaha? puas, eleh. Pan unggal malam teh Abi teh sok chattingan kumaha? Kan sok direspon bae Abi teh. Diam. Ya, ada kumaha eta mah. Duit aing geus tadi 50. Indung manehna ge. Nono geus jajankeun. Aduh uing di Jis. Ulah. Geus sayu lah. Uang dapat. Nuhun. Udah. Aduh. Anjing. Saha pilihannya? Nyaho. Masa pilihan ananya? Aduh aing. Wong dulu. Yap, coba yap. Ajis, emangnya tong sakali-kali deui nyenak atos kos gitu. Pan hayang jajan mah di emak tuh dibere wae kuda. Tapi kajeun aya nama lah, lumayan. Lumayan. Halo sayang, hei. Halo Aa. Iya. Teh lama pisan. Kan ate udah cari duit dulu buat kita nikah nanti, ayang. Iya mah lalaki nu kasep teh. Ih, tong sok kitu. Kasep kena nu tadi nu beurem. Goreng patut. Awon. Ya, ya teh pilihan emak kumaha ge tingali. Adek, Ganteng. jangan begitu atuh, ini teh calon bapak kamu. Nu kieu mah telepon mah jeung mah. Nanti kita main ke Ancol. Mau? Ancol. Mana Ancol di mana Ancol? Ya Ancol mah di situ atuh, di Pangandaran sama di Jakarta ada itu Ancol. Kalau kamu mau nikah sama emak saya ada syaratnya. Nah, cuan. Itu mah gampang, yang penting Om ini nikah dulu sama emak kamu, ya. Bener mah nikah. Bener, tingali itu mobil. Nih nanti kamu aja ya.
naik jalan-jalan nih sama Om ya. Paling kayak imam mobil nginjom ya mah. Ajis jangan begitu, makanya Om suruh nikah dulu sama emak ya. Ya. Iya. Udah dari mana, Ayang? Cik. Oh, eta calonna teh. Anjing, kasep keneh aing, bah. Tapi udah bawa mobil sih Dari anjing. warung. Aing genan milih Oh, itu, udah beli dan apa cuma bawa tuh? mobil. Tapi Ayang begitu teh, juga kuya. Kasep aing. Ya, siga siluman tulak panto. Aing Aing atuh. kasep aing atuh. Kasep Kasep kurang atuh. Kasep aing sia. Kasep aing atuh geus Kasep aing. Kasep aing. Sepupu atuh, jauh atuh. Kasep aing. Kasep aing. Apa itu sepupu, jangan kasep pada aing. kasep gitu itu tadi. Daripada jalma itu, sok. Kasep aing. Kasep aing lah, nu sepupu. Kasep aing atuh. Aing. 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 Ayang. Cek aing aing. Aduh, eta bebengetan juga cilok gitu aing ngerebutkeun. Iya si Ayang si Om. Cilok, Ulah Ayang. godanya Ayangnya. Enggak. Ya Ayang ayo, yang kabur. Sieun kitu mah. Naon maksudnya maneh? Hah? Naon maksudnya maneh nyebut cilok? Hah? Naon maksudnya maneh nyebut cilok aing? Hah? Kumaha iya iya. Naon maksudnya sih nyebut cilok aing? Hah? Ampun ting, Ayang. Ya tolong ya Ayang. Aduh, ampun. Ampun. Sok. Anjay.